Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. An Ibnu Mas'ud An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkeun ti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngadawuh Ibnu Mas'ud kanat qaryatani kabuktosan naon qaryatani aya dua kampung dua desa. Idahuma solihatun ari salah sahijina itu qaryatani teh eta solihatun kampung alus kampung soleh jalmana balalager ari cerik wal ura ari kampung hiji deui mah eta tolihatun lalacut teu ari cerik karacrut tolihatun carita nu sok urang didenge ieu teh Bakhoroja maka kaluar sa rajulun hiji lalaki minal qaryati talihati tina eta kampung anu ayana kitu kacrut yuridu ngarepkeun itu rajul al qaryata solihata kana kampung anu ayana saroleh we kitulah nu bagus nu sae patahu maka datang ka itu rajul nan al mautu maut aya dua kampung hiji kampung alus dua kampung teu alus nya aya hiji lalaki teh eta kampung nu teu alus teh kampung kacrut gersang teh rek ka kampung nu saleh di tengah jalan maut ai susah Allah dina sakira-kira ngresahkeun sa Allah rame atuh tah rohna nah dicokot ku malaikat atawa napi ku setan pata soma mangkaeuna para sea pihi ayeuna ku sabab itu rajul teh sal malaku wa syaitanu malaikat jeung setan pakola syaitanu ngadawuh sa setan wallahi ma'asani demi Allah ma'asani teu maksiat ieu rajul nikah kaula qattu sama sekali cenah ieu mah pengikut urang teu kaur ku urang cenah geus cabok we nyabok pakaur cek orang bisikeun geus cacag cenah jelema kieu paehan matak ieu mah cenah geus bawa ku urang wa qala ngadawuh sal malaku malaikat innahu sayyiduna itu rajul eta qad haraja nyata-nyata kaluar rajul yuridu ngamaksud ngarepkeun rajul at-taubata kana rek tobat pakodo mangka ayeuna nakdirkeun atanapi ngahukman we pakoda mangka ngahukuman sa Allah Gusti Allah bainahuma antarana itu al malaku wasyaiton ayun doro kana supaya ditempo naon ila ayyihima akroba ka ayeuna kitu qaryatani mana akroba anu leuwih deukeut cing cenah eta temposugan eta cenah pas maotna deuketan nah ka qaryatu solihah nah ka qaryatu tolihah gitu aya korepot segala bahwa jaduhu mangka manggihan mendakan itu ayeuna kitu al malaku wasyaitanu kaitu rajul teta akroba kana leuwih deukeut ila qaryati solihati ka kampung anu saroleh bisibrin kalawan sajengka barang diukur-ukur sing horeng deuketan ka kampung anu saroleh atuh pagoparo mangka ngampura Allah lahu ka itu rajul qala Ma'mar ngadawuh Syekh Ma'mar wasami tu jeung uping kaula mayakulu kajalmi yakulu nu dawuh itu man qaroba tos nyaketkeun sa Allah Gusti Allah ilahi ka itu rajul al qaryata salihata ka ayeuna kampung anu soleh eta cenah ku Allah tata dikitukeun teh berkat tobat sabenerna mah eta teh cenah jauh cenah kan kersaning Allah kulantaran bener tobatna dideukeutkeun cenah teh wa syawani ngariwayatkeun ayeuna Bukhari Muslim ngariwayatkeun hadis syawani Imam Bukhari Muslim kana kabuktosan eta piman ti jalma kana nu aya tu man teh ta qablakum samemeh arajeun kabeh saha rajulun hiji lalaki ieu bisa dicaritakeun ku ajengan-ajengan kota lagis ngabunuh itu rajul tis atau watis ina nafsan kana 88 ayeuna awak-awakan nepi 88 jelema Pasala mangkana ros itu rajul an
lami ahlil ardi tipang alim-alimna ahli bumi aya jalma baragajul geus ngabunuh salapan jelema hayang tobat nanyakeun saceuna ieu di dieu cenah nu pang alim-alimna pang ngarti agamana padula mangka dituduhkeun itu si rajul teh ala rohibin ka hiji pendeta tuh cenah pendeta anu cenah pang alimna zaman kiwari mah wa tahu mangka datangan itu rajul ka itu rohib bakola cek itu rajul lahu ka rohib annahu yan saisuna si rajul manehna teh taqala taala tos ngabunuh rajul tis atau watis ina karena 98 nafsan awak-awakan falahu min taubatin mangkana eta tetep pikeun itu rajul teh min taubatin ari ayeuna tobat ieu cenah rahib ka dieu teh lah ieu mah geus mali tutup-tutup saya teh cenah geus ngabunuh 88 jelema cing cenah abi mun tobat bakal ditarima moal pakola cek itu rahib lah deh moal atuh cenah jang ari kitu loba teuing cenah dosana nyemur mun hiji mah cenah dihampura kene oh kitu faqatalahu mangka ngabunuh itu rajul ka itu rohib wah kitu geus jajagan cenah cakot ayeuna habak waduh kagok cenah aing pikir aing cenah dek tobat kadon namahan dosa kadon ngabunuh deui pakamula mangka sampurna bihi kusabab itu ngabunuh rahib teh miatan pakamala maka nyampurnakeun itu rajul bihi kalawan ngabunuh rahib miatan kana 100 jadi we jejeg 100 cenah moal putus harapan ya teh lamun tina kitab tasawuf mah karena nerangkeun jalma nu teu putus harapan tina rahmat Allah teu putus asa itu loba cenah ajengan malain manehna wungkul cenah nu ngarti mah masalah teras ayeuna naros itu rajul an a'lami ahlil ardi ti nu pang alim-alimna ahli bumi padula mangka dituduhkeun itu si rajul teh ala rajulin alimin ka seorang lalaki anu alim di mana cenah di dieu anu paling alimna cenah selain tu si eta cenah cenah aya itu cenah tuh eta mah ahli ilmu ahli ibadah ahli agama sadayana cenah cenah orang datangan barang datang pakola cek itu rajul annahu saisuna itu rajul teh taqatal tos ngabunuh itu rajul mi'ata nafsin kana 100 jelema pahallahu min taubatin nah eta tetep ke rajul teh min taubatin ari tobat kieu cenah kaula teh cenah geus ngabunuh 100 cing cenah ieu mun kaula tobat bakal dihampura moal ku Allah hayang tobat cenah kaula teh pakola cek itu ayeuna kitu rajul alim nam aduh jangka tenan we atuh Gusti Allah mah ulah bujang-bujang ayeuna dosa ayeuna ngan 100 dosa cek nah diskusi numpuk ngajul ka ayeuna kitu awan sapudah lautan asalkeun ayeuna kitu tobat warahmati wasiat ghadabi rahmat Allah mah leuwih jembar ya sok cenah ayeuna alhamdulillah atuh cenah tobat waman ayeuna sareng ayeuna kitu waman waman jeung sahaja mah yahulu anu ayeuna ngahalang-halangan itu man bainahu antara itu man wa bainar tobat sareng antara tobat aduh jang cenah insyaallah cenah mun tobat jang ayeuna geus tobat geus benar-benar hayang tobat insyaallah cepasa urang bakal hampura yakin we sing yakin kana rahmatna Allah geus cenah ayeuna mah jang pepeujeuh ti amal intolik ila ardi kada wa kada intolik berangkat anjeun ila ardi kada wa kada ka ayeuna tempat anu jeung anu geus cenah jang dalam mur ujang malamun gersang lebur ayeuna tolihah loba nu karacut teu areuceug tukang mabok aya di dina merkosa aya di dina payang leungeun aya di dinya curanmor aya di dinya wah mal balik cenah jang
deui opsi hayang leres mah kitu kudu ayeuna wa'budullaha wa kudu ma'as shodiqin cenah Al-Qur'an ge mun dipayangkeun gitu kudu bareng jeung jalma-jalma nu bener nu jarujur hirup hayang bener mah kudu bareng jeung nu bener ketika hayang bener mah sieun ngaruh jeung nu teu bener mah sesah cenah ini si ayeuna berangkat ka kampung anu pa inna biha mangkaseuskeuna kalawan itu aradun kada mah unasan mang pirang-pirang manusia ya budunallaha nu tarukang ibadah unas ka Allah cenah kaditu arali ibadah deudeuy mah teu hareng-heng ku dedengean adem sejahtera bring cenah mah usum ngaji usum pangajian usum ayeuna salat bring picarekaneun cenah ti ispanono cenah herang ceuli herang panono ti ceuli naon Pa'bud mangga ibadah anjeun Allah ka Allah mahum sartana itu unasan wala tarji ulah waka balik ulah balik anjeun ila ardika ka ayeuna kampung anjeun bisa di ditu ulah balik-balik deui cenah ka kampung hidup mah moal balik wa innaha mangka saesuna ardika eta ardun su kampung atanapi tanah anu goreng cenah awon ya atuh singkat cerita pantolako mangka berangkat itu rajul hatta idza balaga sehingga di mana-mana nepi itu rajul nispatori kana setengahna perjalanan pas tengah-tengah perjalanan tengah jalan atahu datang ka itu rajul non al mautu maut kersaning Allah maut tengah-tengah perjalanan atuh pasawat maka cekcok pasea fihi dina masalah itu rajul tesa malaikatur rahmati wa malaikatul adabi malaikat rahmati malaikat adab rame tah naon cenah maneh ka dieu aing nyokot rohna ieu maneh ka dieu urang nyokot rohna cenah mawa kaluar cenah bagian-bagian urang teu bisa gak bisa perguso rame malaikat jeung malaikat Pakolat mengarausa malaikatur rahmati malaikatur rahmat cek malaikat rahmat jaa datang itu rajul tetaiban tingkahna ayeuna jalma nu tobat mukbilan tur ayeuna ning hareup biqalbin kalawan ayeuna hate ilallahi ka Allah taala cek malaikat rahmat ieu mah bagian gue cenah ari kitu ieu lalaki teh tobat hayang babalik ka Allah hatena ge selalu ayeuna Allah-Allahan we rumasa loba dosa matak bagian kaula malaikat rahmat cek malaikat rahmat tidak bisa wa qalat malaikatul adab cek malaikat adab innahu lam ya'mal khairan sayyiduna eta rajul teh lam ya'mal teu kantos beramal itu si rajul teh heran kana kasayan qattu sama sekali wah main ambil aja kan cenah can boga amalan atuh cenah dosana loba cenah coba can boga amal keburu maot geus bagian kaula cenah teh jejak lampahna cenah rekam kehidupanna penuh dengan kehitam-hitaman tuh bingung tarame tah antara malaikatul adab PS malaikatul ayeuna rahmat patahumnya ayeuna datang ka itu ayeuna malaikatul adab wa malaikatul rahmat datang tah ka malaikat rahmat jeung kalimat ka malaikat adab saha malakun hiji malaikat Jibril itu fi surati adamin dina bentuk rupa ayeuna manusia nya aya malaikat ngabentuk manusia pajaluhu mangga ayeuna kitu tumandang itu malak atanapi nandangan mereskeun si kodam kaitu ayeuna malaikat rahmat jeung malaikat adab bainahum antara malaikat rahmat jeung malaikat adab aya naon cenah ieu ieu cenah ieu cuk manehna cenah rek dibawa cenah pan cenah can boga amal teu bisa kitu cenah pan geus tobat teu bisa geus tang ribut cenah erang geus karolot nah kola cek aya ditu malak
kisu ma bainal ardain ngukur arayan kabeh ma kana perkara bainal ardaini antara dua bumi cina ukur kampung ieu jeung kampung itu tinggal kiaskeun fa ila ayyihima huwa adna fa ila ayyihima mangka kabelah mana itu ardain huwa itu rajul teh huwa ari itu rajul teh eta adna ayeuna leuwih deukeut atuh kitu mah cenah kitu aya korepot tinggal cenah ieu cing maotna deukeut ka mana nah ayeuna kitu ka kampung ayeuna nu aralus atawa nepi kampung anu teu baragus nu lalacut pakosu mangka ayeuna kitu ngalukur tah malaikat rahmat jeung malaikat adab katut jeung malakna meureun ngiluan bawa jaduhu mangka manggian itu nu kabeh hu kaitu rajul teh adna kana nu leuwih deukeut ilal ardil lati aroda ka bumi atawa nepi ka kampung alati aroda nu ngarepkeun rajul deukeut ka tempat tujuan tempat deukeut ka ayeuna kitu Korea Solihah tuh cenah cek malaikat rahmat seuri bener kan bagian gua cenah pakobadot mangka ngobat atau napi ngepel atau napi nyokot sa malaikat rahmat kaeta rajul antuk dan dibawa ku malaikat rahmat tawis tanda naon tawis tanda ayeuna kitu ieu teh jalma ayeuna nu teu putus asa tina rahmat Allah terus ayeuna tobat terus ayeuna rek ngariung jeung ayeuna jalma nu sararae kaburu maot takwa Allah direken ayeuna kitu dihapus dosa nol deui buktina dibawana ku malaikat rahmat nya cek ayeuna badu ulama mah ku Allah direunteukeun si taneuhna teh jadi ayeuna mondokan di tempat ayeuna nu saroleh teh jadi we dekeutna cenah ka ditu cek badu riwayat wa fi riwayatin fakana ila qayatis solihah masih nyambungnya beh kau kah